resip kapi jemawan nyaeta luntak padepokanana jelaran gesan nyaluuhan kahoyong ingkang putrana nyaeta Dewi Jembamati. Laras Dina wangkin kiwali resip kapi jemawan gagajelengan tina tangkal ka tangkal tina dahan kadai tina dahan kadan tina kai kakai silokana catur wanara rukem catur basane opat wanara monyet rukem tatangkalan seperti monyet anu ajeleng-ajelengan ti opat madhab kulon kair wetan kidulna lir kadia warasa kintek asa warasa iku hujan kintek ki daun jati seperti daun jati anu karagragan ku hujan ngat guruh kayanana sapa medalipun resi kapi jemawan kapapak gendinganipun walet dan kang domina iya kanca aya naon sepuh Gusti kumaha aku kaula dina waktu ayeuna teh teu keur nyaluuhan kana kahayang pamentaana kaula kanca kumaha kitu kulan Gusti nu agung di bawah lelempangan teh sing oreng teh awak teh geus kolot geuningan kanca puguh we kulan sepuh baheula mah keur jag-jag keur ngora keneh teh kumaha kitu gagajelengan tinu tangkal teh teu kurang 2 jam waktuna kanca nya tapi ayeuna mah kanca geus kolot ya Gusti nu agung
sing horeng geuningan kanca eta teh aya nya cokotin urang salarea kanca naon manfaatna lamun urang awak urang keur cager keur bener keur jag-jag lamun urang teu ngagungkeun asmana pangeran mah keur naon kanca taya faedahna kanca ulan sepuh jigana di Lebak aya anu keur hajat kanca siga nama kula eta sora rebab teh kanca loh ngaheange kula toa jika nama kanca malikna ka dieu kanca kacana ku angin nanggap naon eta di Lebak kanca teuing nanggap singa teuing nanggap gua nanggap singa kanca asa juga nanggap wayang kanca wayang di dangun jika nama zaman kiwari geuningan aya we sing horeng wayang moal musnah sugan batengah luluy sing horeng lamun di talahan kurang mah jelema anu nanggap wayang teh beunghar kanca kumaha kitu naon sababna jelema anu nanggap wayang beunghar da lamun teu beunghar mah moal wani nanggap wayang kan nya da mahal wayang mah kula justru anu geus nanggap wayang teh katempona teh beunghar kanca leres kanca ulan jeung kalau rek ngareureukeun heula kaca pe mangga kayaknya urang dedengekeun eta aya sora bujuru kawi kanca nya kanca cung urang tapakuran kuring nilai kaci julang kagagas kalan kalimat mineng mun lamit ketepan lokal saka tua-tua Lunggak dari kalunggak linggeng semu era nyarita semu era tapi emang ing dikapukul saja bel dikapungkur sejabela kemana abdi iri amana sejangiri sangat dekat niang cocopet kiri yang cocopet gengiri menesak sareng ingkang raka keretunggara ingkang raka kertunggara barangku utang kata garosin dasuk tak lidah